Gimana hayang salamet, hayang bagja, hayang mulia, hayang untung di akhirat, langkah pertama teh kudu neangan heula pi guru. Langkah pertama artina kudu neangan ulama anu terpercaya dina kailmuanana, nu terpercaya dina ngadidikna, dina nu terpercaya dina tarbiyah, ya, anu jadi uswah hasanah sori toladan keur urang supaya jadi contoh keur urang aya tuturkeun urang. Lain ukur masih antau sia ukur tapi oge jeung amaliyahna ieu jadi contoh, akhlakna ieu jadi contoh keur urang. Tah eta nu kudu diteangan teh. Da teu bisa ku ceramah hukum. Urang bisa amal soleh ukur ngadenge ceramah we ti guru ini mau bisa. Mau bisa ya. Urang teh kudu meunang didikan amaliyahna kumaha. Urang teh oge kudu meunang ya tarbiyah langsung ti jadi guru. Nah, gitu. Tah ieu langkah pertama. Lamun urang hirup teu boga guru nu ngabimbing urang, urang moal nyaho ka Allah, urang moal nyaho kana bener salah, urang bakal diumbang-ambing ku hawa nafsu, urang bakal ditipu ku setan iblis, urang bakal ditipu ku dunia cilaka urang. Ya. Maka sahajalma anu hirupna teu boga guru, dawuhan ulama guruna adalah setan. Sahajalma nu hirupna teu boga guru nu ngabimbing agamana, nu ngabimbing dina iman Islam ihsana, maka guruna teh saha cenah? Setan. Ulah boga rasa urang mah teuing urang mah teu guru ka setan da. Tapi orang boga guru henteu nu ngabimbing dina urusan agama, dina urusan ibadah. Teu tah bisa hayang hafalna jan urang teu ngarasa dibimbing ku setan. Guru urang teh mau tidak mau adalah setan. Mau tidak mau adalah setan.